Sanajan Udin oge resep masak, ningali hasil papasakan Mei Udin teu bisa nahan nafsu daharna. Ngan ku sabab era, jadi Udin teu wani dahar cecelebekan ku lengan saperti biasana. Manehna nurutan nu sejen make sendok jeung garpu, sarta ngawap satik-satik bari ngobrol, malah Udin karek nyaho yen goreng emping digalokeun jeung bumbu balado ternyata nikmat pisan. Salila ieu Udin ukur nyaho emping ngan ukur dipake sabagai gaganti kurupuk. Komo saenggeus ngasan pungkilna pindang lauk kemas, bumbuna anu nyerep, nepi ka Udin oge perembenta, paingan Mei nyebutkan eta menu andelana, da memang nikmat pisan. Katampi pisan bi, du nikmat pisan ieu pindang, ceuk Udin. Mardi oge teu ele pogot, sagala disiuk sagala dihuapkeun, terutama kabekina nyaeta udang goreng tipung. Kerdirina, KBU anu teu ngeunah, komo deui ieu papasakan Mei, anu jelas, salila dahar atawa saberesna dahar, moal aya anu ngajak pasea atawa nyarekan deui, teu kawas tiap dahar jeung Lastri, bakal aya wae piomongan teh. Ningali Udin jeung Mardi kawas anu balap dahar, Mei sugema. Nuhun papasakan bibi kaangge, sok gera saepkeun. Bibi teu nyangki dinten munggaran aya di Bandung bakal tiasa tuang pasakan nyalira bari ngariung kieu, bibi ngaraos bagja pisan. Mardi seri, bari ngararet ka Mei, teu kudu nganuhungkeun, mom teu boga dulur atawa baraya deui di Bandung, jadi naon salana iraha-iraha urang ngariung deui dahar bareng di dieu, jeung deui kuduna pap anu kudu era jeung nganuhungkeun, teu pantes tamu kudu masak sorangan. Eta pan kahoyong mom, sanes pap anu miwarang, ceuk Mei bari sarua seri. Udin oge seri, hapunten kasadayana. Abdi mayunan hoyong nambih deui, kituna teh Udin bari nyiyuk deui sangu sapiring metung. Ici ukur ngadelek ka Udin bari gogodek lalaunan, dirina sorangan sangu ngan sacukil tapi asa anggar wae, bari dengeuna ukur jeung prekedel hungkul, tapi sarerea bisa ngamaklum kana perasaan Ici, jadi eueuh anu komentar nanaon, ku daekna dahar ngariung oge geus alus. Iwal ti Paul anu pangkaleumna, rurat reret kaditu kadiu bari surah seri ngarasa bagja nempo indungna keur suka bunga. Mei ngareret ka Ici, piraku sareng prekedel hungkul, aya udang rebus, sokobian, pasti nikmat, ceuk Mei bari nyiyuk udang rebus terus ditunda kana alas Ici. Ici buburu manggut, Mei lain indungna, tapi daek mangalaskeun keur dirina, jelas Ici era jeung serba salah. Hatur nuhun bi, ceuk Ici bari ngawapkeun sasendok udang rebus anu memang geus eueuh cangkangan. Memang bener, rasana nikmat pisan, Ici mineng ngadahar udang rebus, tapi buatan Mei memang beda, karasa leuwih nikmat tibatan papasakan Udin. Aya rasa amis asin jeung sengit. Hate letikna Ici muji, Mei memang lain awewe biasa, jarang awewe beunghar anu daek masak bari ngeunah, kalau lobaan awewe, sanajan bahulana tukang masak, tapi pas ekonomina ningkat, rata-rata geus tara daek masak deui, kabeh dipercayakeun ka pembantu, sarua jeung ngurus imah atawa ngurus anak. Ras Ici inget kana omongan Udin, Mei awewe anu sampurna, ayuna kabehanana geus ngabukti, salian gelis, sopan, bager, pinter, beunghar, oge jago masak, beki jauh jarak antara Lastri jeung Mei lamun dibandingkan. Lastri mah tara masak pisan, sakalina masak paling keur soranganeun, kitu oge ku kapaksa lamun Udin teu masak, hal eta geus lumangsung salila 25 taun, sameme aya Udin, kabeh masih caricing di imah Wawan Kusuma anu loba pembantuna, dahar kariam, tara aya anu ngahajakeun masak atawa diajar masak, ka asup Ici. Mei seri nempo Ici anu daek ngadahar udang rebus. Terus Mei ngajewol pindang lauk emas lebah tonggongna ku sendok anu karinya sahiji deui. Terus ditunda deui dina piring Ici. Ta ayuna sok raosan pindang kasedep bibi, dina tiap pasakan, ieu andelan bibi. Ici buburu umbuk deui, aya rasa era anu kacida, dirina asa dianggap anak bungsu anu sagala kudu diasongan. Hatur nuhun bi, tapi teu kedah sagala diasongkeun ka abdi, salira oge kedah tuang, tembal Ici. Mei seri, anjeun ngora keneh. Masih butuh energi gede sangkan awak tetap sehat, lamun embung diberian ku bibi, keunku Udin anu ngalas ker anjen. Ici umbuk bari ngawapkeun pindang lauk emas ti Mei, bener ceuk Udin, pindangna oge nikmat pisan, empuk, puleun jeung sengit. Mardi geus teu bisa nyarita, sagala anu didaharna memang ngararenah, akhirna Mardi oge nambah deui sangu sapiring metung nurutan Udin, nikmatna dahar bareng di imah bener-bener beda jeung dahar bareng di restoran. Aya paribasa, lamun hayang ngajaga hate lalaki, kudu bisa ngajaga betengna, paribasa eta jigana diterapkan bener-bener ku Mei, lalaki mana anu bakal kapikiran hayang luntaneangan dahar di luar lamun papasakan pamajikan di imah leuwih ngeunah. Mardi ngareret ka Paul, anjeun bagja unggal poe bisa dahar ngeunah hasil papasakan indung anjeun. Paul seri, leres mang, sanaos abdi sibuk didamel, upami waktosna tuang, pasti abdi nyempetkeun uwih ka bumi, kecuali aya janji tuang di luar sareng klien, tapi awona, abdi kantos kasiksa salami 4 tahun kuliah,
lantaran jarakna tebih, uya kabumi saminggon sakali, salangkungna tuang di kantin sakola bari tara nafsu, unggal dinten hoyong enggal tepang sareng Sabtu sangkan tiasa uwi kumargi sono kana masakan mamah. Mardi nyakakak, anjen bener, lamun mamang jadi anjen, pasti mamang oge bakal ngalaman hal anu sarua, moal kabitaku papasakan di luar sanajan hargana salangit. Ici ngararet ka bapana, rada teresep kana ucapana biu, sabab sanajan samar, maksudna jelas pisan, terus Ici ngararet kami. Bi, upami uma oge aya, tangtos anjena oge bakal ngiring bingah ku ayana salira sumping deui ka Bandung, margi salami ieu, emah sering nyarioskeun salira. Mei tenembal, tapi Mardi langsung kabesekan, duanana ngarti maksud Ici anu ujuk-ujuk nyarita kitu, mere nyaho sangkan sararea inget ka Lastri, sabab sanajan Lastri Lastri tetep bagian ti kulawarga ieu. Mei buburu nyarita, Ici, 25 tahun bibi oge tetepang jeung emak anjen, bibi oge sami sono hoyong pendak. Terus Mei ngararet ka Mardi, pap, memangna di mana Lastri ayuna, kunaon ta aya. Mardi rada ngahuleung, lamun jujur di beja keun lengit, pasti moal pihadeun, akhirna kapaksa Mardi ngabohong. Lastri kerbalik ka ima kulawargana di Karawang, lamun teu isuk, pageto oge balik. Lantaran papasakan Mei memang ngararana, kabeh ngarasa sugema, kitu deui Ici, sanajan rada teresep ka Mei, tapi teu mampu nolak daharana, anu tadina sanggu ge ukur nyokot sacukil, tapi akhirna nambah deui nepi ka 3 cukil. Komo Udin jeung Mardi, geus teu kudu dicaturkeun deui, duanana siga anu kokoro manggi mulut, kabeh hidangan eueuh anu kaliwat, sop daging sapi oge tinggal sesa caina, pindang kari sesa tulangna, eueuh deui daharan anu nyesa dina meja makan. Mardi nepikeun ka ngalogoran bebeurna sarta terap sababaraha kali, beres kokobok, terus ngadaya gedak nyarandek kana kursi, dina pikirana teu eren-eren muji ka Mei, mun seuk bisa buburu nyereikeun Lastri sarta bisa ngahiji jeung Mei, pasti unggal poe bakal dahar ngeunah. Udin oge boga pikiran nu sarua, lamun Mardi aya kawani pikeun nyereikeun Lastri, pasti bakal didukung bebeakan, keun baya Lastri cicing di villa, Mardi bisa cicing bareng jeung Mei, perkara Ici, bisa kaditu kadio lantaran duanana sarua kolot. Anu jelas Udin oge bakal milu bagja lamun Mei jadi mitohana, ngan memang koncina kabeh aya dina niatan jeung kawani Mardi dina nying harepan Lastri. Beres dahar Udin rek ngahubungi Isak pikeun nyaritakeun rencanana dina ngabebaskeun Lastri tirutan. Mei buburu cengkat meresan meja makan, Ici rikat mantuan, ngumbahan piring sarta meresihan deui dapur tina sesa-sesa runtah jeung kokotor, kabeh dilapan nepi ka bersih, Udin rek mantuan tapi dicaram ku Mei. Pameget mah pamali ngadamelan padamelan istri, Udin kerung. Omongan Mei ngarekakeun hatena, beda pisan jeung kabiasaan Lastri anu sagala pagawean kudu dipigawe ku Udin. Akhirna Udin kaharep diuk deui dina sofa bari ngobrol jeung Paul, beda deui jeung Ici, ngadenge omongan Mei ka Udin, hatena rada kasindiran. Mardi mah geus teu bisa usik lantaran betengna kamrekaan, ukur pindah diuk tina kursi makan kana sofa. Teu lila Mei kaluar ti dapur dituturkeun ku Ici, Mei pamitan ka Mardi. Tos wengi, janten mom sareng Paul bade langsung pamit, hatur nuhun kana kasomeahan aranjen sadayana, parantos ngulem mom jeung Paul makan malam di dia, mom ngaraos bagja pisan. Mardi buburu nembalan, pap anu kudu nganuhungkeun, anjen anu sabenerna ngajamu makan malam pikeun nebus hutang janji 25 tahun ka tukang. Mei seri terus ungguk, memang bener ti baheula Mei hayang pisan mang masakeun keur Mardi, matak Mei kacida bagja pisan nempo Mardi poe dahar nepi ka kamerekaan, terus Mei ngareret ka Paul. Paul, hayu, Paul jeung Udin buburu nangtung, Mardi oge maksakeun nangtung terus muka pantau mere jalan pikeun Mei jeung Paul, Udin lumpat kana gerbang muka slot anu tadi dikuncikeun, terus pantau gerbang didorong sangkan muka, buburu Udin balik deui terus nangtung gigireun Ici nempokeun Mei jeung Paul anu rek arasup kana Rolls Royce pantomna. Kabeh bengong, ternyata anu nyupiran lain Paul, tapi Mei, gesit pisan markirkeun mobil di pakarangan terus kaluar ngaliwatan gerbang anu geus muka. Sainditna Mei jeung Paul Ici nyarita ka Udin, akang nyarios bibi sareng bapa teu salingkuh, tapi nah geuning bet mesra kitu. Udin gogodek, akang mah teu nempo aya anu aneh, wajar sabage babaturan anu geus teu panggih lila kawas kitu, bibi Mei jelema pinter jeung berpendidikan, pasti moal gagabah ngaganggu salaki batur, kecuali bapa jeung emah geus cerai. Ici molotot ka Udin, naon, cerai, teu tiasa, kala kumaha oge abdi moal nyatujuan sareung bakal ngahalang-halang. Udin ngamaklum, Ici pasti moal mikeun lamun Mardi jeung Lastri nepikeun ka cerai. Jadi Udin teu loba nyarita deui masalah mitohana. Nyi, anjeun istirahat, akang rek indit sasuai janji akang ka Nyai. Moal sareng abdi, Ici nanya, Udin gogodek, teu kudu, akang rek kana taksi, anjeun geus capek teuing nyetir tadi berang akang oge sarua geus capek, jadi moal mawa mobil sorangan. Ici ungguk, wartosan abdi upami aya laratan di mana emah.
Akang indit ayeuna nyi, ulah po tutupan gerbang jeung kuncian panto, cuk Udin keluar gerbang bari nelepon taksi. Nempo Udin indit Mardi nyorowok nanya bari nyampur keun. Din, rek ka mana? Udin ngarandek terus malik, badan nepangan Kang Bahar pa, naroskeun hasil ti Kang Bahar ngeunaan mah. Mardi ngarenjak, sabab lamun Kang Bahar geus gerak, pasti Lastri bakal kapanggih jeung bakal buburu balik. Anjeun geus menta tulung ka Kang Bahar, Udin ungguk. Muhun pa, margi upami ngandalkeun polisi hungkul teu acan tangtos kapendak enggal-enggal. Mardi langsung tungkul kuciwa, kuduna tong ngalibatkeun heula batur, karunya, batur ge boga kasibukana sorangan. Udin ngamaklum kana omongan Mardi anu sabenerna teu ngarepkeun Lastri buburu balik, tapi Udin oge kudu mikiran icih, tetep kudu nempatkeun dirina dina posisi netral. Abdi karunya ka icih pa, upami abdi teu ngalakukeun nanaon, naon kasebatna? Teu aya gunana abdi salaku carogena, sareng deui, Kang Bahar oge teu acan tangtos langsung tiasa mendakan emah, cuk Udin deui. Mardi gogodek, bapa nyaho saha Kang Bahar, bakal babarikeun manehna neangan jelema, anak buahna loba, pasti bakal dikeprakeun kabeh. Udin karunya nempo Mardi anu ngalengis rek cerik. Kala kumaha emah bagean tina kulawarga, bapa teu tiasa egois kitu. Ayuna emma ical sareng teu uninga di mana ayana, awon kasebatna pikeun urang sadaya saupama cicing-cicing tanpa usaha milarian, perkawis kapendak atanapi henteu kumaha hasilna engke, anu penting aya usaha. Terus Udin ngadeketan sarta nyarita lalaunan, upami emma uwih, enggal cereikeun, abdi bakal ngadukung bapa, udak bibi dugi ka tiasa ngahiji, tapi tetep teu kenging ngorbankeun hate icih, bapa ngartos maksad abdi. Omongan Udin ngajieun Mardi sadar, masalah memang tak bisa dihindari lamun embung jadi masalah anu leuwih gede. Kala kumaha Lastri tetep kudu disingharapan sarta buburu dibereskeun. Sangkan bisa tentrem jeung Mei, memang kudu nyereikeun heula Lastri tanpa nyesakeun masalah nanaon deui. Harita taksi geus datang keur nungguan, buburu Mardi nyarita deui ka Udin. Bral indit ka Kang Bahar, bapa oge rek mempelajari sarta tatanya kumaha carana proses cerai via layanan sosial online, jadi di mana emah datang bapa moal poekeun teuing. Udin ungguk buburu naek kana taksi. Sabenerna Udin rek nepungan Ishak lain ka Kang Bahar, ngan lamun balaka, jelas Ici jeung Mardi bakal leuwih curiga kunaon Udin bisa wawuh jeung Ishak, taksi langsung ngabiur ka Patma. Nepi ka Patma, manajer langsung nganter Udin ka kantorna Ishak, nempo Udin datang Ishak atau sarta ngabagiakeun. Juragan, Mamang menta hampura, agan teu kudu susah-susah datang ka dieu, cukup telepon Mamang sangkan Mamang anu datang ka salira. Udin gogodek, bari diuk. Teu gampang keur kuring ngajelas keuna ka kulawarga lamun Mamang anu datang, jadi kumaha kondisi mitoha kuring ayuna di rutan. Ishak ngarahu, pikawatiran pisan gan, dimarusuhan ku KB pangesi sel malah beja na acan dibere dahar pisan saprak asup. Udin ungguk, wajar, sasue jeung kasalahana, Ishak buburu nyarita deui bari gogodek. Mamang wele teu ngarti ku kanekatan mitoha salira, teu mikir panjang rek mindah keun 200 miliar kana rekeningna, penjahat gerot oge bakal mikir dua kali. Udin seri, mitoha kuring memang piduit, baheula ngarungkat keun hubungan batur pikeun menangkeun lalaki beunghar eta oge demi duit, ngan saenggeus kawin kondisi ekonomi salakina beki goreng, matak wajar lamun tiap nempo duit panona langsung hejo. Ishak unggut-unggutan, tapi kunaon ayuna agan justru boga niat ngabebas keun, teu sakalian diparagatkeun nyawana atawa dipicen kanu jauh kawas anu sejena, sabab sifat kitu susah pikeun ngarobahna. Udin ungguk, kuring watir ka pamajikan mang. Tapi lamun saenggeus balik memang teka ciri robah, kuring masih boga cara pikeun ngawarahna deui. Udin ngahuleng sakedeng terus nyarita deui, isuk uyahna atur sangkan polisi ngainterogasi deui, jean draman nu hade pikeun ngarobah si otakna, sangkan mitoha kuring jadi sieun jeung teu sologoto kana duit batur. Ishak ungguk, beres gan, pasrah keun kabeh ka Mamang. Ulah ngajieun kasalahan nanaon, ulah nepi ka aya anu curiga yen kuring disatukangan kajadian ieu, cuk Udin deui. Mangga gan, Ishak ungguk. Deregdek Udin ngabeberkeun garis besar rencana anu kudu dijalankeun ku Ishak. Ishak unggut-unggutan, ngaregepkeun kabeh omongan jeung parentah Udin. Perkara detailna atur ku Mamang sing tarapti, cuk Udin. Saenggeus dianggapna kabeh beres jeung yakin Ishak ngarti kana maksudna, akhirna Udin pamit balik deui kana taksi. Di rutan, Lastri teu eren-eren narima siksaan. Ti barang asup geus ditegelan, diparak teu dibere dahar, dititah sare di toilet jeung diguyur ku cai. Jadi ayuna Lastri bener-bener gering, muriang lantaran flu, awakna panas jeung ngadegdek, nyempot di juru bari murungkut. Biwirna teu eren-eren humaregung lalaunan, tulung, kuring tiris, kuring lapar, menta simbut kuring geus teu kuat. Tapi kabehanana teu malire, ukur kadenge sora Rukmini anu nembalan. Memangna sia saha, make jeung kudu ditulungan sagala, mantok ka toilet, hees di jero, ulah ngagandengan batur di dia. Una oge nimbrung, nih, hayu urang gusur ka toilet, urang guyur deui ngarasumutna jempe.
Lastri ngahinging ceri, ulah, kuring bisa paeh. Rukmini cengkat, jadi sia-sian paeh, pan leuwih hade lamun paeh mah, sia moal ngarasakeun deui kumaha nyeri perihna siksaan. Lastri melongkar Rukmini anu geus nangtung, anjeun ken cukup nyiksa kuring, kuring acan pernah kapikiran maehan anjeun tapi kunaon anjeun hayang kuring paeh. Terus Lastri ngararet ka Gena anu keur diuk nyarande dina ranjangna bari ngeusian TTS. Gena, kuring nyaho anjeun teu resep nempo minantu anu ngalawan ka mitohana, tapi mitoha mana anu ngarepkeun minantuna paeh. Kuring kawin ka anakna, mikanya ka anakna, malah mere saurang incu anu gelis, pinter jeung bager, tapi mana rasa hormatna ka kuring, tong borong nganuhungkeun, malah ayuna ngarepkeun kuring paeh, eta pan sarua oge jeung teu nyaah ka anak jeung incuna sorangan, ceuk Lastri deui. Lastri terus ngahinging ceri, sabab Gena oge pura-pura teu ngadenge. Tempo kaayan kuring ayuna, ditegelan, dicarekan, kuring gering teu walakaya, tapi satik oge teu kaciri ka nyaahna ka minantu, lain karunya, malah ngarepkeun kuring paeh. Gena, anjeun kuduna bisa nganilai, saha anu sabenerna jahat, lamun kuring anu jahat, nini kolot kieu geus kudu modar ti baheula. Tapi Gena hare-hare, ngan yakin ceulina mah ngadenge, jadi Lastri nyarita deui. Gena, 20 tahun kuring kungsi saima jeung mitoha, lamun kuring jahat, Rukmini geus moal hirup nepi ka poe ieu. Lastri terus ngahinging ceri, anu tadina diuk murungkut, ayuna ngagoler bari ngarengkol, cimatana kaciri masahan ubin. Ngadenge Lastri ngomongkeun dirina jahat, Rukmini ngalengkah ngadeketan, sukuna langsung dihembatkeun nalapung sirah Lastri anu keur ngarengkol, buuk Lastri dijenggut, diangkat terus didagorkeun kana ubin. Jaga sungut sia, montong ngareka omongan anu teu perlu pikeun mangaruhan batur. Ngadenge omongan Lastri, Gena nunda TTS na terus ngararet ka Lastri bari kerung, naon anu dicaritakeun ku Lastri memang aya benerna. Sanajan Rukmini nuduh Lastri minantu jahat, kungsi negel, nyarekan malah wani ngusir teu menang cicing di vila. Tapi Rukmini teu kaciri saperti jelema anu geus dianiaya, malah beki kaciri yen Rukmini memang nini nu kasar jeung telenges. Bisa disebutkan kesalahan Lastri ka Rukmini ukur 10 tapi dibales ku 100, Gena ngarasa aya anu teu beres, buburu Gena nyarita ka Rukmini. Liren ni, Lastri keur gering, masih aya waktu isuk atawa pageto pikeun disiksa deui, keun wae ayuna sina istirahat heula, bisi bener-bener paeh lamun disiksa terus. Ngadenge omongan Gena Lastri ngarasa regrek, Gena paming pinsel, lamun Gena geus nyarita kitu, aya kasempatan pikeun dirina ngarenghap tina siksaan. Gena, anjeun bijaksana, anjeun geus bisa nganilai saha anu sabenerna jahat. Rukmini ngararet ka Gena saolah teu percaya kana ucapanna. Gena, kunaon anjeun jadi kapangaruhan, omonganna ulah didengi. Gena kerung bari malik melongkar Rukmini, naha, kuring teu kapangaruhan, tapi kuring bisa nempo anjeun geus kaliwat batas, nah salah lamun kuring menta anjeun eren heula nyiksa. Rukmini langsung ngarasa sesek dina dadana, buburu manehna diuk dina ranjang, Rukmini jelasieun saupama Gena jadi malik ngeuwa ka dirina, Rukmini pura-pura ceri. Gena, anjeun geus kahakan ku hasutana, anjeun teu nyaho saha Lastri anu sabenerna, pikirku anjeun, kunaon ayuna kuring jeung incu kuring bet aya di dia lamun lain gara-gara si Lastri, kuring geus dilaporkeun ka polisi sarta ditewak di harapan villana. Si Lastri iblis, salila kawin ka si Lastri anak kuring teu bagja. Harita anak kuring kerboga kabogo sarta geus tunangan malah rek kawin, tapi hubunganna diruksak ku si Lastri, ceuk Rukmini. Diruksak kumaha, Gena kerung, Rukmini ngajelaskeun. Ekonomi kuring harita keur alus, loba duit, si Lastri bogo ka anak kuring lantaran harta, tapi anak kuring henteu katarik, akhirna ku tipu dayana anak kuring dijebak, terus si Lastri ngadatangan tunangan anak kuring bari ngaku reuneuh padahal nyatana henteu, tunanganna jelas teu tarima sarta mutuskeun anak kuring tur indit ka luar negeri. Rukmini ngarenghap heula bari nyusut cimatana ku lengan baju. Akhirna si Lastri dikawin sanajan anak kuring teu bogohen, tidinya sumanget anak kuring langsung lengit, embung gawe, embung sagala rupa, sapopoe cicing di imah ngagugulung kasedih, bayangkan, 25 tahun anak kuring disiksa batina. Kahirupan jeung masa depan anak kuring geus dihancurkeun, naha salah lamun kuring nyebut awewe iblis, ceuk Rukmini bari nunjuk ka Lastri. Pangesi sel anu masih bentah harita langsung diuk sabab ngarasa kaget ku caritaan Rukmini. Kabe bengong teu percaya, naon anu paling teu dipikaresep ku awewe memang pelakor, ternyata Lastri saurang pelakor. Omongan Rukmini mancing ka cecep anyar, ngajieun emosi sarerea langsung naek, rupa-rupa komentar langsung kadenge patembalan. Koplok, ternyata si Lastri awewe bejat ngaku reuneuh padahal hayang ngarusak kabagjaan batur, teu gablek ka era. Bener-bener boga sifat iblis, tukang hasut, Rukmini nyarita deui ka sarerea. Bener, biu si Lastri geus mimiti rek coba-coba ngahasut, aranjeun rek percaya kana hasutana. Rukmini nyusut deui cimatana, terus nyekeskeun deui senesangkan emosi kabahanana beki ngagugudak. Aranjeun hayang nyaho, anak kuring, tunanganna jeung si Lastri teh masih sa universitas,
jadi anu dikhianatanku si Lastri masih babaturana sorangan, nepi ka ayuna tunangan anak kuring acan pernah balik deui ka Indonesia demi ngahindari iblis ya, salian anak kuring, aya awewe anu sarua salila 25 tahun disiksa batina. Lastri tenyang ka Rukmini bakal ngungkit masalah Mei, dirina teu bisa ngabantah kabeh omongan Rukmini, sabab kanyataana memang kitu. Lastri ukur bisa ngadua dina jero hate sangkan batur ulah kapancing ambek, jelas moal kuat lamun nepi ka peting ieu disariksa deui. Lastri beki murungkut bari mepet ka juru ruangan. Saurang awewe korban dikhianatan ku salakina, langsung ngajerit bari luncat ngarontok Lastri. Buuk Lastri digugunyeng, sirahna didagor-dagorken kana tembok, terus pipina dicabokan makek sendal nepi ka gararanek. Setan, rumah tangga aing oge hancur gara-gara awewe model sia. Nu sejen surak nempo Lastri disiksa, bari narangtung ngadareketan. Podaran sakalian, dasar pelakor, tiap jelema nalapungkan sukuna ka Lastri anu keur murungkut di juru, malah aya anu ngahaja nerekel nincak awak Lastri terus nangtung bari ngajejekan sirahna. Rukmini nempo kajadian eta nyerengeh sugema, terus ngareret ka unah bari ngicepan. Lastri tenyang ka kasalahana ka Mei anu geus 25 tahun kaliwat bakal narima wawalesna ayuna, satadina rek mangaruhan gena sangkan malik mikarunya ka dirina, malah jadi malindes ka diri sorangan. Rata-rata awewe anu aya di sel pernah ngalaman dinyenyeri akibat ayana pihak katilu dina kahirupana, matak wajar ngadenge carita an Rukmini kabeh jadi mepes keuyang ka Lastri. Tanpa ampun Lastri digugunyengku sarerea, ditenggel, ditajong, dijenggut, dicabok jeung rupa-rupa deui, malah nepi ka dicariduhan sagala, lamun teu dicarek ku gena mah jigana geus ditaranjangan bari dilelep-lelep dina bak mandi. Beungeut Lastri geus teu mangrupa, geti garing dina bajuna acan leungit ayuna geus baseu deui ku geti anyar anu ngucur tina irung jeung bibirna. Rukmini nyarita ka sarerea, kerem di toilet, ulah sinang ngahing-hing lewe di dia. Enya, hayu babarengan urang gusur ka toilet, cuk unah ngajak nu sejen bari nyampurkeun ka Lastri terus nyekelan suku kencana. Hayu, cuk saurang awewe maju nyekelan suku katuhuna, terus Lastri digusur ti beberegek kuduaan dina kaayan nangkarak. Di jero toilet unah nyokot baskom terus disiken kana bak, cai sabaskom diguyurkeun kana awak Lastri. Ulah gede hate bisa mangaruhan batur sia, kejahatan sia geus moal bisa ditutupan deui. Awak Lastri anu keur muriang ayuna diguyur ku cai tis, jelas Lastri beki ngahodot kabulusan, dirina ngarasa hanjakal geus loba nyarita pikeun mangaruhan gena, lamun sekta dijempe sarta teu loba ngomong, tangtu peting ieu moal ngalaman disiksa deui. Anu leuwih hanjakal deui sakuduna Lastri teu maok kartu bank tina jaket Udin, anu ternyata Udin kalibat kana sindikat kejahatan perbankan internasional, sakuduna Udin anu dipenjara, lain dirina. Peting eta Lastri sare deui di jero toilet, bareng jeung cucunguk sarta bau hangser nepi ka isuk-isuk, bajuna baseu, awakna panas nyebret bari sababaraha kali kadenge bersin jeung batuk, jelas Lastri teu bisa sare tibra, katambah hampir 2 poe 2 peting betengna teu kararaban nanaon. Basa nu sejen giliran asup saurang-saurang pikeun mandi jeung nyeseh calana jero, Lastri geus leles teu bisa hudang, jadi ukur bisa meletet nempokeun anu bulucun, anu ngising jeung anu mandi, awakna kaceretan sarta kabasahan ku busa sabun, tapi kabeh eueuh nu malire. Seolah-olah Lastri ukur tumpukan runtah. Saperti poe kamari, 2 urang indit pikeun nyokot sarapan, nyaeta bubur kacang hejo jeung sakeret roti tawar. Lantaran gena teu nempo Lastri, gena hariwang terus ngareret ka saurang awewe. Tempo si Lastri, lamun masih hirup bawa keluar, si awewe anu diparenta teu talangke, langsung asup ka toilet terus keluar deui bari ngagusur Lastri ku cara dijenggut buukna. Lastri anu memang geus teu kuat nangtung, ukur muringis bari ngorondang nuturkeun. Nu sejen keur dalahar, malah aya sababaraha anu geus beres, gena ngareret ka Lastri. Anjeun masih lapar, Lastri ukur ngajawab ku ungguk bari emok harepan gena ngabaekeun bubur kana ubin harepan Lastri. Tah letakan, sanajan lapar, ari kudu ngaletakan bubur dina ubin mah Lastri oge embung, tapi sirahna didedetkeun ku gena sangkan tungkul, sabab geus eueuh tanaga pikeun nahan, bibir Lastri antel oge kana bubur. Karasa sengitna jahe jeung gula berem anu ngajadikeun betengna ngurubuk di sada, akhirna tanpa mikir kagele deui, Lastri ngaletakan bubur bari dikumpulkeun terus dirawuan ku leungeunna. Rukmini nyakakak ngarasa sugema nembo kalakuan Lastri, hukuman Lastri bakal leuwih lila tibatan dirina, lamun unggal poe diperlakukeun siga kieu jelas Rukmini sugema pisan, kanyeri hatena langsung asa kaubaran. Lastri teu malire ka Rukmini anu nyengselikeun, bubur terus diletakan nepi ka lecir. Sanajan ngeresku kesik geus teu dirasa, langsung disuruput di trei tanpa diicip-icip deui. Teu lila 2 urang sipir muka pantosel terus anu saurang nyorowok. Lastri, anjeun milu jeung kuring, polisi rek ngainterogasi anjeun. Tahanan anu acan diadili memang statusna masih tersangka bakal terus diinterogasi pikeun dipenta katerangan, jadi teu aneh lamun Lastri dijemput pikeun diinterogasi. Lastri buburu naktung sanajan hararese jeung laleles,
sakujur awakna nyareri jeung linu satulang sandi. Bawa kuring, cuk Lastri bari nyoloyong nyampurkeun kawas anu rek rubuh deui. Sipir buburu ngaleng sarta nyangkeh awak Lastri anu katempona ripuh pisan. Lastri mah teu nyaho yen kajadian ieu kabeh ukur settingan Udin. Sipir rada ngarenjak nempo kayan Lastri, huntuna ompong, pipina bararet, kongkolak panona genek jeung bare hampir teu bisa benta, biwir jeding jeung jaetan baju loba anu sobek. Lastri disangke kuduaan semu rada digusur lantaran hese ngalengkah, sarta dipasrakeun ka dua polisi anu keur nungguan. Polisi anu dimaksudnya eta polisi anu geus mawa dirina ka rutan, ayuna manehna oge anu ngajemput. Polisi oge kerung nempo kayan Lastri, dua poe di rutan tapi kacirina ripuh pisan. Lastri diborgol terus ditaikeun kana mobil tahanan. Dina mobil Lastri nanya ka polisi anu ngawalna bari cerik. "Pa, geus nepi ka mana kasusna, iraha kuring bisa balik, kuring geus teu kuat disariksa di jero sel." Polisi ngejawab, "Anjeun kalibat dina jaringan sindikat kajahatan internasional, kajahatan panggedena anu memang keur ditangani. Anjeun tersangka pertama jeung hiji-hijina anu katewak jeung kabukti, jadi ajeun konci keur ngabongkar kasus ieu." Polisi anu saurang deui oge milu ngajelaskeun, dina interogasi engke jelaskeun kabehanana, leuwih hade anjeun balaka, ulah bulat belit, sangkan kabeh anu kalibat buburu katewak, eta bakal ngaringankeun hukuman anjeun. Lastri ngalengis pikarunyaan, "Pak, sim percaya ka kuring, kuring daek disumpah. Kuring bener-bener teu nyaho jeung teu ngarti nanaon, jelema anu sakuduna dipariksa minantu kuring, lantaran anu ku polisi dianggap bukti, eta milik minantu kuring, tewak, bila perlu tembak di tempat sakalian, samemeh manehna kabur." Nepi ka kantor polisi, Lastri dibawa ka reskrim terus diasupkeun ka ruang interogasi. Panon Lastri disorotku lampu bari ditanya. "Kumaha karasana salila dua poe di rutan, anjeun geus siap ngajelaskeun." Lastri tungkul bari cerik, "Salila dua poe kuring disiksa, tapi kuring masih acan ngarti naon anu kudu dijelaskeun deui." Polisi anu nanya ngagebrak meja, "Naon, jadi anjeun bakal keke moal ngaku sarta bakal mempersulit pamariksaan, lamun anu sejen teu katewak, hartina anjeun bakal nying harepan kasus ieu sorangan, nyaho hukumanna, hukuman mati." Lastri langsung pias bari melong ka polisi anu biu nyarita, ngan ku sabab serap ku lampu, beungeutna teu pati kaciri. "Kartu eta lain milik kuring, tapi milik minantu kuring, kunaon anjeun teu newak minantu kuring sangkan jelas. Kuring nyokot kartu eta tina saku jaketna, kodena jelas ulang tahun minantu kuring, na eta lain bukti anu kuat, lamun kartu eta dicuriga sebagai alat panipuan internasional, jelas minantu kuring anu kalibat, lain kuring." "Ngaran minantu anjeun Udin Pan?" Polisi nanya. Lastri curinghak. "Jadi anjeun oge geus nyelidik si Udin, geus ditewak, di mana ayuna, rek dipodaran ku aing." Polisi ngaluarkeun kartu emas hideng tina kotak arsip. "Ieu kartu anu dimaksud," Lastri ngararet kana kartu anu ditunda dina meja hareupeuna, "bener pisan, eta kartu emas hideng anu geus mawa dirina kana masalah ayuna." "Bener, eta kartuna anu geus dicokotku kuring tina saku jaket minantu kuring." Polisi jebi bari ngabaekeun si kotak arsip dina meja, puluhan kartu anu sarupa langsung murudul ngampar ngalaya dina meja. Lastri bengong, ternyata loba pisan kartu anu sarupa, bawa warna, ukuran jeung tulisanna eueuh anu beda. Eta ti si Udin kabeh, polisi seri, sindikat panipuan eta geus ngaduplikat ratusan kartu, dikirim ka tiap jelema sacara acak bari make pin poe lahirna, harepana ngara loba jelema katipu jeung daek nyairkeun duit ka bank. Kartu ieu kabeh dikumpulkeun tina laporan-laporan jelema anu geus narima, sabenerna minantu anjeun ukur salah sahiji korban, ngan hanjakal ukur anjeun anu wani indit ka bank sarta nyairkeun esi kartu. Saldo dina kartu-kartu ieu kabeh sarua, 219 miliar. Polisi ngarenghap heula, bari mencrong ka Lastri, jelema anu kapancing modal anjeun, hartina geus kerjasama jeung penjahat pikeun ngarampok bank, untung anjeun gagal sarta buburu katewak. Lamun henteu, begitu anjeun kaluar ti bank, penjahatna geus nungguan pikeun nyulik anjeun sarta nyokot duitna ti anjeun, jeung anu pasti, sangkan anjeun teu loba carita, si penjahat pasti bakal maehan anjeun pikeun ngaleungitkeun saksi. Anjeun faham?" Lastri langsung bengong, "Jadi, minantu kuring salah seorang anu dikiriman kartuku penjahat." Polisi ungguk, "Bener, lain ngan ukur minantu anjeun, tapi diduga masih aya ratusan jelema di Bandung jeung ribuan deui di luar Bandung sarta luar negeri. Di antarana aya anu geus laporan ka polisi sarta nyerahkeun kartuna sebagai bukti. Ieu kartu-kartuna," cuk polisi bari nunjuk puluhan kartu anu ngampar dina meja. Lastri unggut-unggutan mimiti ngarti, hatena jelas reuwas kararanakeun, ternyata aya kajahatan sarupa kitu. Polisi nyarita deui, "Minantu anjeun jujur jeung bager, teu sarakah, jadi teka tarik pikeun mariksa esi kartu sumawona nyairkeun duitna. Minantu anjeun datang ka polisi pikeun laporan, ku polisi ngahaja dijadikeun epan pikeun ngabongkar sindikatna, ngan hanjakal kartuna malah dipaling ku anjeun jeung disalahgunakeun, anu akhirna anjeun geus ngaruksak rencana jeung upaya polisi."
Lastri ngagebek, tapi minantu kuring teu nyarita nanaon, lamun nyaho, pasti kuring oge moal wani. Lastri tungkul, rumasa dirina geus salajeng sarakah, nepi ka teu curiga nanaon, pikirana geus kapowekan ku angka 219 miliar. Kes sang tiis langsung ngagarajak tina sirahna, Lastri ngarasa syukur ditewak ku polisi, sabab lamun henteu, pasti penjahat anu bakal nyulik dirina, nyokot duitna terus maehan dirina. Siksaan anu ditarimana di sel malah akhirna karasa sabagai berkah. Leuwih hade tibatan kudu jadi bugang di jalan dipaehan ku penjahat. Lastri buburu ceri bari ngalengis, "Pa, berarti anjen nyaho kuring teu salah, ayuna buru bebaskeun kuring." Polisi nyerenge, "Anjen pasti masih diawasi ku penjahatna, lamun anjen dilepaskeun komo loba carita kanu sejen, rek kumaha kuring bisa newak pelaku anu sabenerna, sindikat kejahatan ieu kudu buburu dibongkar, nyawa anjen oge masih dina bahaya, katamba anjen geus ngacaukeun salah sahiji rencana polisi, rek kumaha kuring ngaleupaskeun anjen." Lastri buburu nyarita, salilana kuring baka cicing di imah jeung moal nyarita kasasaha, kuring janji pa, sabab kuring oge sieun. Polisi kerung, anjen yakin, kumaha lamun kacaletot nyarita ka salaki atawa ka anak anjen. Lastri buburu ngajawab, kuring yakin pa, kuring janji, kuring moal betus kasasaha, tomboro ka batur, ka anu saima oge moal betus. Polisi jebi, kuring acan bisa percaya, sabab saucap anjen nyarita. Upaya polisi bakal acak-acakan deui, urusana geus lain jeung polisi Bandung hungkul tapi jeung penegak hukum kabeh nagara di dunya. Anjen moal sanggup narima konsekuensina. Lastri ngarengik, percaya ka kuring pa, kuring bakal ngubur masalah ieu dina hate kuring. Lastri percaya pisan kana sagala anu dijelaskeun ku polisi, anu dipika hariwang ayuna sok sieun dirina tetep ditahan di rutan pikeun ngajaga kasalametan dirina tina inceran penjahat, jadi Lastri beki teu nyaho, iraha dirina bakal bener-bener dibebaskeun dina kaayaan aman. Jadi Lastri ukur bisa cerik jeung terus ngalengis. Kuring geus teu bisa nyarita nanaon, niat polisi nunda kuring di rutan memang hade pikeun nyalametkeun nyawa kuring sangkan teu dikakalakeun ku penjahat, tapi lamun kuring ditahan terus, jujur kuring geus teu kuat narima siksaan, kuring sarua bakal paeh, naowo jalan sejen. Polisi gogodek, kuring bisa ngabebaskeun anjen iraha wae, tapi kuring acan bisa nyekel janji anjen pikeun bisa ngajaga Rusia, leta teu tulangan, di dia anjen bisa janji moal cumarita ku sabab sieun, tapi saenggeus bebas. Acan tangtu anjen bisa nahan letah anjen. Terus polisi nyarita deui, kuring nahan lain sakadar nahan, tapi demi kasalamatan anjen keneh, saucap aya omongan anjen keluar, terus nepi kana ceuli penjahat, maka jelas anjen bakal dijadikan target pikeun dipaehan, upaya polisi pikeun ngabongkar kasus ieu oge bakal buntu. Lastri tungkul, sabab bingung, jadi kumaha menurut anjen. Polisi nangtung sarta nyarita tegas. Beyahna anjen tetep di rutan satungtung penjahatna acan katewak kabeh, lamun geus katewak kabeh, kuring moal hariwang deui kana kasalametan nyawa anjen. Lastri ngarahu, sabab dadana geus karasa sesek akibat picerikeun nu beki nyedek. Nepi ka iraha, nepi ka bulut-buluan, saupama kuring dibebaskeun, kuring moal pernah kaluar ti imah sanajan ukur salengkah, kuring moal cumarita ka sasaha, naha eta acan cukup. Polisi nyarita deui, kuring teu bisa nyokot resiko. Sanajan kumaha kajahatan ieu geus ngalibatkeun 23 nagara, lamun kuring ngalakukeun kasalahan, ngaran polisi Indonesia bakal ruksak di mata dunia, bakal dianggap teu becus nangani kasus. Saurang polisi anu ti tadi cicing jeung diuk nyerangkeun di juru milu nyarita. Komandan, katempona awewe ieu jujur jeung geus ngarti, salila bisa ngontrol biwirna eueuh salahna dibebaskeun. Ditembalan ku polisi anu ngainterogasi, lamun kasusna buntu lantaran kasalahana. Saha anu rek tanggung jawab, terus lamun awewe ieu nepi ka dipaehan ku penjahat, saha anu rek tanggung jawab. Polisi anu diuk di juru nanya ka Lastri, "Lastri, anjen yakin bisa ngajaga sungut anjen, lamun bisa, tulis surat perjanjian pikeun pertimbangan, tapi sakali anjen jalir sarta kadenge ku pihak polisi, anjen bakal ditewak deui sarta moal dilepaskeun nepi ka kasusna bener-bener beres." Lastri nyusut cipanona, terus nyarita deui bari sisimeken. "Pa, kuring janji, kuring oge hayang salamet, saha jelemana anu hayang paeh. Kuring moal wani cumarita komo nepi ka ngagagalkeun tugas polisi, demi ngabongkar kejahatan, sabagai warga negara kuring boga kawajiban ngadukung tugas polisi." Si komandan ungguk terus nyarita, "Kumaha jeung minantu anjen, anjen masih tetep rek nyarita atawa nyalahkeun manehna?" Lastri ngarenghap, dirina memang kael pisan ka Udin anu dianggapna pelit, lamun lain gara-gara si Udin anu teu mere duit, dirina moal wani kakaratak ka kamarna, sarta nyokot kartu bankna, moal disiksa di penjara ku Rukmini, gena jeung nu sejena. Jadi kuring oge teu menang cumarita ka minantu kuring. Teu disangka si komandan langsung ngagebrak meja nepi ka Lastri hampir ngajengkang lantaran reuas, terus komandan ngararet ka baturna anu keur diuk di juru. "Ceu kuring naon, awewe model kieu teu bisa dicekel omonganana, karek biung ngucapkeun janji moal cumarita ka sasaha, ayuna nanya saperti kitu,
ku cara nyarita kaminantuna, sarua wae rek maehan dirina sorangan jeung ngaruksak upaya polisi. Si polisi anu diuk ngararet ka Lastri, Lastri, anjen geus nguciwakeun kuring, satadina kuring karunya sarta hayang nulungan anjen sangkan bisa bebas, tapi memang eueuh gunana ngabebaskeun lamun niat anjen tetep teu bisa ngajaga sungut, leuwih hade anjen cicing di rutan nepi ka kasusna beres. Lastri ngaguguk deui cerik bari ngadek-dek, tapi cuk anjen si Udin nyaho yen eta kartu ti sindikat penipu, jeung si Udin memang dijadikan epan ku polisi, kunaon kuring teu menang cumarita ka si Udin. Polisi anu diuk akhirna nangtung sarta ngadeketan. Dasar bodoh, Udin salah seorang korban anu narima kiriman kartu. Penjahat jelas ker nalingakeun gerak-gerik Udin. Teu mustahil dina mobilna geus dipasangan alat pelacak atawa di imah anjen geus dipasangan kamera pengintai. Jelas lamun anjen anu karek kaluar tina tahanan cumarita, bakal nimbulkeun kacurigaan gede. Anjen bakal jadi target pikeun dipaehan, lain ukur anjen, tapi kabeh kulawarga anjen. Lastri pias bari kolohok, lamun kitu kuring moal betus ka sasaha, kuring janji. Komandan polisi muncereng. Telat, ku caritaan tadi oge geus jelas nunjukeun yen jelema model anjen teu bisa dicekel omongana, daripada timbul resiko anu teu dipiharep, leuwih hade anjen balik deui ka rutan. Saenggeus nyarita ka Lastri, si komandan Malika baturna. Bawa deui ka rutan, bebaskeun lamun kasusna geus beres. Polisi anu tadina teu loba nyarita buburu manggut. Siap dan, ditempatkan di rutan memang leuwih aman, aman keur dirina, aman oge keur tugas polisi dina ngabongkar kasus ieu. Ngadenge parenta eta Lastri ngahinghing deui, terus ngadagorkeun tarangna kana meja bari nyarita. Anjen rek mulangkeun deui kuring ka penjara pikeun nyalametkeun nyawa kuring, tapi di penjara oge kuring bakal paeh. Tempo kayan kuring ayuna, kuring disariksa bebeakan ku sakabe si sel lepaskeun kuring, kuring janji moal cumarita ka sasaha. Si komandan buburu nembalan, kuring teu percaya, acan nanaon anjen geus boga niat rek nyarita ka minantu anjen. Naon untungna keur anjen nyarita ka Udin, geus sidik Udin anu ditargetkeun pikeun narima kartu ti penjahat, Udin acan nyaho bahayana. Lamun Udin nepikeun ka nyaho bahayana ti anjen, bisa barabe. Keun bae sina kawas ayuna, Udin saolah-olah teu nyaho nanaon, jadi penjahatna oge eueuh alesan pikeun terus-terusan nalingakeun Udin. Kulawarga anjen oge bakal salamet, pokona kuring moal gagabah nyokot resiko kudu ngabebaskeun anjen ayuna. Tanpa diduga Lastri langsung ngancam, lamun kitu kuring rek maehan maneh di penjara. Kuring embung di paehan batur, cuk Lastri pasrah. Ngadenge ancaman Lastri, polisi siliplong, polisi anu tadi rada ngabela ka dirina nanya. Lastri, kuring rek nanya saupama anjen dibebaskeun, lamun kulawarga anjen nanya, timana wae salila 2 poe ngalengit, naon pijawaban anjen. Lastri teu buburu ngajawab, sabab manehna oge bingung, komo deui balik dina kaayan awakna ruksak kieu, jaba opat huntu harepna ompong, kaciri tarangna kerung balas mikir tarik. Si polisi nanya deui teu sabar, teu kapikiran, kumaha lamun kuring mere ide anjen daek nurut. Lastri buburu ungguk, bari melong ka polisi anu rada bager. Si polisi ungguk sugema, terus nyarita deui, regepkeun, anjen kudu bebejayan anjen direkrut jadi anggota sarta kalibat dina organisasi pinjaman online ilegal, anu akhirna katewa ku polisi di bangsa waktu rek nyairkeun dana. Lastri buburu ungguk, mangga pa, kuring ngarti, lamun kuring memang bisa balik. Kuring bakal nyarita sesuai jeung instruksi anjen, kuring moal betus masalah panipuan internasional. Komandan nyarita ka baturna, tapi teu sagampang eta, perlu dibadamikeun heula hade gorengna, jadi tetep, awewe ieu kudu dipulangkeun heula ka rutan bari nungguan hasil diskusi di kapolisian jeung dinas terkait, lamun hasil diskusi disatujuan, karek bisa dibebaskeun. Lastri kaciri teu genah cicing, pa, kuring teu bisa cicing di dieu bari nungguan hasil diskusi, kuring embung balik deui ka tahanan. Si komandan ngagebrak meja deui. Diskusi ngalibatkeun jelema loba jeung pasti bakal lila, anjen teu bisa nungguan di dia, ulah loba pamenta deui lamun bener-bener anjen hayang bebas. Lastri langsung tungkul, terus kadenge sorana ngageter. Iraha hasilna bisa katarima ku kuring, kuring moal kuat cicing di sel leuwih lila deui. Komandan buburu ngajawab, sabenerna ngabebaskeun anjen hiji kasalahan, tapi kulantaran kuring oge watir nempo kaayan anjen ayuna, jadi anjen kudu bisa kerjasama kalayan sabar. Wiana ayuna anjen balik deui ka sel kaluarti ieu tempat, ulah nyarita nanaon deui masalah panipuan internasional ka saha wae, sakumaha anu tadi geus dijelaskeun, ngarti. Lastri unggut-unggutan, kuring ngarti, kuring moal nyarita nanaon, sanajan nepi ka dipaehan kuring moal nyarita. Akhirna Lastri diantarkeun deui ka rutan. Salila di perjalanan Lastri tunggul, lamun ieu lain kasus internasional, sabebasna ti tahanan Lastri pasti bakal langsung ngajorak sarta nyarekan Udin bebeakan, ngan kapaksa niatna moal bisa laksana lantaran amanat ti polisi, dirina embung kudu ditahan deui ngadua kalian, komo nepikeun ka kudu nyawana ngalayang dipaehan ku jalma jahat. Di imah, sapapeting mardi teu bisa sare,
dirina terus mikiran kumaha carana sangkan bisa panggi deui jeung Mei. Dirina bak jages bisa ngadahar papasakan Mei anu memang nikmatna duana. Jadi isuk kene Mardi geus ngetik chat ka Mei, ngajak ulin ka kampus selama Unpad pikeun nostalgiaan, ngenang masa laluna, teu disangka Mei oge ternyata hayangan pisan. Tanpa nunggu lila, Mardi langsung mandi sarta dangdan, teu malire deui kana sarapan anu geus disiapkeun ku Udin. Udin kerung nempo Mardi geus ginding sarta ngalengkah rek kaluar. "Pa, bade ka mana?" Mardi malik, "Aya janji jeung bibi Mei rek ka kampus selama Unpad." Ici anu ngadengena langsung ambek, tos dua dinten ema ical sareng teu acan aya laratana, ayuna malah bade jalan-jalan sareng bibi, bapa moal milarian ema. Mardi buburu nembalan, pan geus ditangani ku polisi, jeung deui aranjeun masih mora, jadi sok tareangan, bapa mah geus kolot, geus teu kuat, tapi lain hartina bapa teu hariwang, bapa ukur bisa nungguan hasilna, bapa oge atau lamun ema kapanggih. Ici muncereng, bapa memang tos sepuh, tapi teu tiasa ngabentenkeun mana masalah anu langkung utama kedah dibereskeun, kasalametan ema teu tiasa dimomorkeun, naon untungna jalan-jalan nostalgiaan ka kampus sareng mantan kabogoh. Mardi sadar, tindakanna memang salah, tapi Mardi teu paduli. Terserah kumaha pamikiran anjeun, bapa embung debat, sok tareangan ema. Bapa rek indit, cuk Mardi bari buburu ngalengkah keluar, langsung ngabiur indit kana BMW na rek ngajemput Mei di Padma. Nempo bapana indit, Ici jadi ambek ka Udin, katingal panku akang, bapa teu ngajak akang, bibi oge pasti moal ngajak Paul, hartosna bapa bakal duaan. Udin buburu nembal, nyi, duanana geus sarua kolot, sanajan paduduaan moal mungkin ngalakukeun hal anu teu uni, komo deui ieu ti berang, tujuanna jelas ka kampus, di kampus pasti loba jelema. Ici molotot, sanes masalah naon anu bakal dilakukeun, tapi pameget sareng istri anu sanes muhrim paduduaan, eta tos teu kengeng, komo deui ieu sareng randa. Terus Ici nyarita deui, kumaha saur Kang Bahar ngeunaan ema. Udin buburu diuk bari ngajelaskeun, geus aya laratana, terakhir cenah Emma diduga direkrut jadi anggota pinjaman online ilegal pura nyairkeun duit ka bank. Jadi geus bisa dipastikeun Emma masih hirup dina kaayan salamet. Kang Bahar masih neangan cara pikeun ngabebaskeun Emma tina jaringan eta, jadi tungguan sapoe atawa 2 poe deui mah. Ici curinghak ngarasa atoh, mugia dinten ieu tiasa uwihnya Kang. Udin ungguk, sabenerna tinggal hiji masalah. Lamun Lastri bisa ngonci bibirna, iraha wae oge bisa dibebaskeun, tapi lamun teu bisa, gunana dibebaskeun, jadi buburu Udin ngirim chat ka Ishak. Kumaha mitoha kuring mang, aya kamajuan, dina interogasi, mitoha agan geus janji moal betus, ayuna keur dites janjina ku cara dipulangkeun deui ka rutan. Kirim jelema ka rutan mang, keur ngetes mitoha kuring jeung keur nalingakeun kasalametana sangkan teu diparaehan. Memang bener, harita Mardi ngahajat teu ngajak Udin jeung Mei oge ngahajat teu ngajak Paul. Mei kaluar di Padma make jaket wol abu-abu panjang, kaciri anggun pisan, Mardi nepi ka kolohok nempona. Buburu Mardi muka pantok kenca keur Mei bari muji. Mom katingal gelis pisan, Mei imut ngagelenyu, mom tos sepuh, gelis atanapi henteu tos teu peryogi ku pujian. Ku margi bade ka kampus janten memang kedah sopan sareng rapih, bari asup kana mobil. Di jalan Mei nyarita deui. Dinten ieu mom tos ngulem rerencangan anu sanes pikeun tepang dina acara makan-makan, mom hoyong ngayakeun reunian. Mardi curinghak, di mana iraha, lamun acan aya tempat, pap bisa menta minantu pap pikeun nyadiakeun rempatna. Mei ngaliuk ka Mardi anu keur nyupiran, teu kedah, Paul tos nyayogikeun di Brilliant Clubs. Mardi garenjak, Brilliant Clubs, Paul geus jadi member. Mei seri, mom teu uninga, nanging Paul nyebatkeun anjeunna kengeng fasilitas khusus ti kulawarga Nata Prawira. Margi salami ieu kulawarga Nata Prawira tos mercantenkeun sagala urusan hukumna ka perusahaan Paul. Mardi teu bisa nutupan rasa-rasna, sabab Nata Prawira memang pengusaha nomer hiji sa Bandung, lamun Paul bisa ngajalin kerjasama jeung kulawarga Nata Prawira, jelas perusahaan Paul memang gede. Awalna Mardi hayang nembongkeun yen minantuna oge boga pangaruh, ku ngamanfaatkeun kamemberan Kang Bahar, tapi ayuna langsung kapepeku Paul anu wawuh langsung jeung kulawarga Nata Prawira, jelas dina hal ieu di mata Mardi, Udin ele pamor. Akhirna Mardi mengparkeun obrolan kana masalah sejen. Kunaon mom tara ka Bandung deui salila 25 tahun. Mei nembalan, kahiji, mom memang tos teu kagungan sasaha deui di Bandung, kadua mom oge masih bangbaungan ku kajantenan 25 tahun kapengker masalah hubungan urang. Mardi ungguk, naon anu disebutkeun ku Mei memang asup akal, terus Mardi nyarita deui. Mom, saacana pap pernah ngahadiran reuni khusus siswa lalaki, harita pap digoda masalah hubungan pap jeung mom, teu mustahil dina reunian engke oge pap jeung mom pasti bakal digaronjak, ulah diasupkeun kana hate lamun aya caritaan anu kurang merenah ti batur-batur urang. Mei seri, salami teu kaluar tina fakta sareng masih dina batas kawajaran, teu masalah bade digonjak, mom tos siap, upami mom sieun,
Mom moal wantun ngempelken rerencangan, anu langkung utami silaturahmina saatos 25 tahun tependak. Sanupina ka kampus lama Unpad, Mardi markirkan mobilna, terus keluar sarta lempang ngarendeng asup ke area kampus. Aktivitas perkuliahan memang keur lumangsung, jadi di luar rada sepi. Mardi muka obrolan, sabenerna aya kampus anyar di Jatinangor, jadi di dieu geus jarang aya kagiatan nanaon. Mei ngarahu, muhun, mom oge uninga, bangunan di dieu teu aya anu robih. Masih sapertos kapungkur, ukur katambihan sababara bangunan enggal, janten katawisna langkung heret, padahal kapungkur mah dipali diu teh lapangan lega, nanging becek upami hujan, mali sawaktos aya acara olahraga antar kampus dugi ka ngadadak kedah di sarhla. Mardi seri, mom inget sa anu nyar, Mei ungguk. Mom emut, harita pap langsung ngagiringkan puluhan trayuk sarta pada multi proyek pikeun nyar lapangan ku koral, tidinya pap janten pusat perhatian lajang diangkat janten ketua senat mahasiswa. Mardi ungguk, enya, hiji bakti akan ka alma mater di waktu harita. Mei seri, harita pap janten pahlawan, nyalametkan kampus, upami hente, kampus urang salaku tuan rumah pasti bakal isin, seueur istri anu harita langsung kapincut sabab resku perjuangan pap, malih mom masih emut keneh, saha wae istri-istri anu harita naksir ka pap. Mardi balaham belehem era, tapi harita oge loba lalaki anu resep ka mom bidadari kampus, pap teu bisa ngitung jumlahna. Mei seri deui, sadayana masa lalu, harita mom teu paduli sabaraha istri anu resep ka pap, margi mom yakin sadayana pasti bakal mundur lalaunan, memang lerespan, akhirna kantun mom nyalira anu masih tetep awet. Mardi ngajak ka hiji taman di satu kangen kampus, di dieu baheula leuweung letik, tapi hiem ku tatangkalan anu baradak, lamun ti peting loba pasangan anu ngahajakan barobogohan di dieu, anjeun inget pernah ka diu, beungeut Mei langsung bararem, moal mungkin dirina poho, di tempat eta Mardi nyatakeun cintana ka Mei. Di tempat eta loba kenangan romantis anu hese dipopohokeun, ukur di tempat eta dunya asa milik duaan, nyambung.